mudah-mudahan ieu Tasikmalaya anu kapungkurna ya Kabupaten Tasik anu kapungkurna nami nate Sukapura. Aya deui ulah dianggap kahayang gubernur ieu mah gagasan supaya naon supaya Tasik teh teu dua aya kota Tasik aya Kabupaten Tasik di Bandung aya kota Bandung aya Kabupaten Bandung aya Kabupaten Bandung Barat engke rek nyeun di Kabupaten Bandung Timur engke di Tasik rek nyeun di Kabupaten Tasik Selatan Kabupaten Tasik Utara Tasik Tengah geura nu pantes mah sugan ka hareup mah jadi Kabupaten Sukapura pantes. Kedit naon deui wah naon maksudna ieu mah pantes ai pantes mah mangga sadayana gedung kagungan kakawasaan mah DPRD Kabupaten Tasik sareng Pak Bupati sareng Pak Wakil Bupati. Nah tiasa janten bahan gulem catur supados naon supados urang ngawangun daerah teh nyurup kakaruhunna gitu. Kukituna mudah-mudahan kunaon janten dicarioskeun kieu sabab simkuring ge kalebet anu gaduh gagasan pemikiran aya Bapak Dewan hari jadi Provinsi Jawa Barat teh 30 Agustusnya 30 Agustus kan eta mah hari administrasi dikeluarkeunana SK pembentukan Provinsi Jawa Barat. Hari-hari jadi urang Sunda anu jadi sekeselerna pamidi di Sukapura iraha hari dinobatkeunana poe dinobatkeunana Sri Baduga jadi raja di Pakuan Pajajaran kare kadinya kunaon nyarita kitu Kang Dedi kuring teh hayang ngawangun identitas diri meh urang Sunda reueus kakaruhuna urang Sunda reueus kakaruhuna sabab simkuring gaduh panalongtikan teu aya bangsa anu maju anu teu reueus kakaruhun. Tiongkok Cina dugi ka maju dinten ieu reueus kakaruhun Cina na tapi ka ayeuna urang Cina mah urang Tiongkok mah lebaran ge dibawa ka dieu gong cipacai Imlek tahun baruna dibawa ka dieu urang Cina bajuna dibawa dahareunana dibawa tapi ka tahun baru ge mawa dodol sorangan dodol Cina hebat identitas. Urang Jepang nyandak Shinto jadi ajaran karuhuna di